Si abu-abu kok mencok licik. Oh, sok licik sorangan. Bener. Mending lah sebutin hadirnya kemarin. Sebutin Sok. ya, kumana we tong? Sebutin tong. Sok licik sorangan. Oh, udah lain capek atuh gawe sampai sabar muna. Kecan ngobrol ka Sabang. Manting hareup. Mana aja anak buah sih? Muncul-muncul sa orang acan. Aduh, ini sekarang setengah dua tadi. Berarti bari saya mah digawe teh. Alah, ampun ya jelema, ya hasil teh ya. Ya hasil menang teh ngarampok teh ya. Aduh, ieu mah naon mau berharga itu mah. Alah, buat badak bawa ka dieu. Aduh. Nah, cek barudakna teh berhasil usaha. Deh. Ampun ti. Ulah anu kieu atuh gubuk-gubuk barudaknya. Anu berharga atuh emas, berat tambang teh. Tukung si make bapanggul bisa digemol. Hari ieu mah tuh put gede mah aduh. Teu beukeun hayam oge. Hah, digarawe teh barudak ya. Kabarisa nyatu gara rade. Aing bayar cuma kieu mah euy. Di kamarana nya. Jobo ya. Berling ke kebun sugan raya milik cing wae mah da menang milik secara liar aya. Aya adus. Naonnya moal orai kadut mah kitu yo. Atau anu nuna atawa nu pohoeun. Ieu pasti nuna pohoeun mah lain di kieu tempatna ge. Di mall. Pokoknya mah bangsa dulu endah-endah lain di kebon awi. Ieu pasti nuna. Lah. Teang euy. Mari kita foto sina we. Pasti HP. Atuh, bisa nelpon yang si itu atuh. Bisa video callan. Aduh. Dasar milik. Ini masa barahaun ya teh. Dasar perampok. Palingan batu. Kemarin pangambil ke ngumpul. Gimana jantung nadanya, wih, di desa. Kayak perlu digantian aja teh. Naonnya gantinanya? Iya, sarua gede naik gini lah. Ini lujang pada perampoknya ini jeng. Aduh, temong ceng baralik euy. Harasieun teh gara we teh. Bos. Wah, datang euy. Wah, Hasil teh. hasil bos. Syukur eta alus. Gara-gara Wah, bos. Baik, bos. Wah, bos. Hasil. Ini bos nih. Hasil. Bos. Ini bagus. Hati-hati ya, meski barang dahar belum bisa gawe. Aku bos. Mana di hasil ayeuna? Tenang, Bah. Aya jadi gitu tenang. Halus. Tinggal mawa bunga berat. Wah, berat. Wah, batangan. Wah, hebat. Mantap. Tah. Bisa pesta, Bah. Oh, tah, barisan digarawe. Duit. Bisa Kawin duit. Abah bisa nyanu. Waduh. Oto uing bakal senang euy. Tah, kitu garawe aralus. Jadi uing kieu mah Bakal dahar gede. wah, hebat euy. Saja nomor 5 po udah masuk. Waduh. Aduh. Abah ini hebat oge ya. Hebat atuh. Barisan anu digarawe kakarek anak abah teh. Saha tuh anak-anak buah Abah Oh, atuh. anak buah abah gitu ya. Oh, hebat atuh, Bah. Aduh. Atuh aing teh bisa tenang euy. Sokot ulah ayeuna bawa Telepon tuh. lah. Aing penasaran nempo lah. Hayang nempo. Aing nempo. Ek dulu, Abah. Wah, ngadu gua ada baru dia. Oh, benar. Sok dawan didinya lah. Udah gua dulu lah, Abah. Bukan dia apa lah. Waduh. Tah, kieu. Tah, kitu kudu dicarekan wae kakarek barisa digawe. Hayu aing mayar cuma. Tah, kitu mah kakarek anak buah uing. Aing nyatu gede. Tet. Rem. Hebat. Nah, aduh. Abah. Bagi bae ya kedewek lah. Kawin di ngora deui. Pasti bungahan siapa? Bah. Bah.
Yo, Bah. Oh, so kada kajaro. Wah, Kajaro yuk. Hasil. Ah, iya, Bah. Buka ku abah. Buka ku Abah. Bukain apa? Pokoknya nama Mas Batangan, Bah. Wah. Bisa Nah, kudu kitu Lima. cara boleh. Sok, kalau buka Bah. So, buka. Bakarak alus kemen gawe teh barisaan. Ah, Ulah kitu ka ieu teh ngagawekeun ka. Ki ku abah ron ditinggali. Ah. Aduh. Anu kieu Mas Batangan teh. Aduh. Kitu po. yo, Bah. Yakin tadi Mas Batangan, Bah. Aya nukurkeun jika nama Bah. Aduh, mau nya nukurkeun ka head. Aya Mas Batangan batas sapotong. Bener, Bah. Lain teh aya HP na segala di dinya teh, Bah. Mana HP ada Oh, ayo ngukur ke beneran dulu. anu kieu Mas Batangan teh. Heeh. Aduh, eta bareng bener pisan. Tamari anu dipaling teh uut. Ayeuna Ya, batas sapotong Bah. kumaha tuh? Yakin tadi teh emas, Bah. Ayo ngukurkeun aya HP na segala di jero teh, Bah. Saha nu nukurkeun atuh nya? Wah, anak buah Abah keneh juga nama. Nu sentimen eta anak buah abah mah. Ih, saha anak buah Abah? Sok, gerak. Sa anak buah abah mah berarti boga ge minat cikabayan. Tah, Coba dah. coba lah tanya tanya Surabaya. Bayan abah. Oke. Pira aku cikabayan kurang ke kolotnya. Sanu apa, Bah? Sawah itu apa? Bener. Iya, gara tinggal. Oh, tadi ngampung kan. Lapor ke si abah ya. Ada kasih Abah ngobrol. Buru-buru, lapor ke si abah. Bah. Ayo naon? Iya, iya. Naon? Cek tinggal kira. Saha nu keur telepon teh, Bah? Oh, cikabayan. Aduh. Bayan. Kenapa nih? Abah senang. Kalau buka HP gini. Hah? Buka HP gini kemana? Oh, itu bah. Jadi tumpang ih. Tangi. Aya nu miteun bah. Oh, gitu. Buah-buah anu anak buah urang ngarampung tuh. Hah? Itu. Anak buah. Itu. Abah jadi kepala, Itu. jadi ketua. Itu apa mah? Nyangka tuh. Abah jadi kepala rampok. Itu mah apa mah? Tadi naon ngobrol? Tadi mah ke Barsel. Teu nyangka kuring mah abah. Abah jadi kepala. Tapi kepala rampok. Bayan. Ayo mah kieu. Usaha dagang teu boga modal. Ayeuna usaha teh dagang teu boga modal. Usaha nguburu hararese. Teh kapaksa urang kieu. Kan urang menang kieu oge bisa jadi senang. Mari ku kabayan bisa kabawa senang kok abah dungah mah. Si abah mah aya wae. Rajeun jadi kepala rampok. Keur mah musim kieu nyari-nyari ti panyakideun abah. Tapi kuring mah abah amit amit. Kudu barang darit. Tina menang hasil kitu mah aduh abah sing jararuh nu kitu mah jage kuring jadi jalma sangsara abah. Anan jadi nu kitu. Ya, kumaha pernah si Abah. Apa? Jika nama itu, nggak sih itu yakin. Masalah itu si abah yakin. Bah, tadi ya. Ini Apa teh yang mana teh? pakai Cikabayan. Cikabayan. Apa itu? Wah, baru itu. Jangan saya bener, Bah. Pak polisi. Dengan kantor polisi. Sarang bapak polisi. Oh, siap. Pak, minta tolong Pak. Di sini ada keribuhan, Bah. Pak polisi. Nah, jadi abah deh. Ayah keribuhan, Pak polisi. Tolong ke sini ya. Ya, ke sini. Secepatnya. Pak polisi mau ke sini. Aduh, Pak polisi. Udah ngaliwat wae yuk. Aduh. Yo. Jadi perampoknya kabur, Pak polisi. Ya. Ya, ditunggulah. Dianya Pak polisi. Nya. Siap. Lah, tenang Pak polisi lah. Perampoknya geus kalabur. Seuneun
Sekarang ada Pak Polisi oge. Aduh, ieu perampok pas meer mah ya lompatan euy. Katipu ku si kabayan euy. Kabayan teh atuh jos.